Sampurasun para bagi sadaya. Mugi rahmat sareng barokahna ti Gusti nyarengan ka wargi-wargi di mana wae ayana. Ginurang rahayu barokah ti Gusti pasti ngagolontor ka wargi-wargi sadaya. Para wargi kantos ngadangu ucapan kieu ngahurun balung ku tulang. Sakade ngahurun balung ku tulang. Ngahurun balung ku tulang teh nangkep tuur bawanin ku susah. Meureunna jiga kieu tah. Nya, teu pantosnya nangkep tuur bawanin ku susah. Ieu ngagambarkeun hiji kondisi anu susahna luar biasa. Upami kasusah eta tambah ageng bisa janten ngabahayakeun para wargi sadaya. Sabab henteu sakedik jami anu akhirna sasar lampah. Sasar lampah gara-gara diawitanku kabingung anu biasa anu sederhana diantep karep kabingungna. Tungtungna sasar lampah upami tos sasar lampah nya sasar emutanana ka ditu ka dieu. Seolah-olah tos tutup. Para bagi sadaya upami jalmi anu bingung kaliwat saking bingung anu teu mangitungtung susah anu taya sudana biasana tos teu tiasa ningal masa depan. Nya pipikiranna nya ponok nya rupek. Teu aya pangharapan, teu aya anu bakal nulung. Tah, upami tos kitu lompatna ka mana? Eta lompatna ka mana-mana. Aya nu lompat ka perdukunan nya. Lompat kana narkoba. Kantena zaman kiwari para bagi sadaya. Zaman kiwari bingung ku margi naon? Keur teu gaduh artosnya sakedik, tamih-tamih di PHK deui. Tah, upami tos kitu pan abot. Para bagi sadaya dina mangsa kabingung eta umat ulah lompat ka mana-mana. Lompatna kana pangan ka Gusti. Saur Gusti Yesus kieu. Matius pasal anu ke-11 ayat anu ke-28. Hiap datang ka kami sakur anu maropo jeung kalempohan. Sarta berat kumomotan. Ku kami rek direureuhkeun. Ieu janji Gusti, sanes janji biasa. Naon anu tiasa diteuleman tina pangan ka Gusti ieu kanggo urang sadaya kieu. Anu teh diteuleman ku urang, ieu pangan ka Gusti teh sejangebrehkeun, sejangemutan ka urang sadaya sanaos aranjeun susah, sanaos aranjeun katalimbang kunaon wae, sanaos saolah-olah dunya teu maparin pangharepan, tapi aya hiji pribadi anu maparin pangharepan. Aya hiji pribadi anu tiasa dipuntangan jenenganana Gusti Yesus. Mantena lumungsur ke alam dunya, ngalap rupa manusia, lajeng naon pupus dina kaya dipalang gugah dinten katilu munggah ka sawarga kanggo naon kanggo maparin keyakinan maparin pitulung yen lamun aranjeun susah lamun aranjeun teu aya jalan keluar ti mana-mana teu aya nu masihan pitulung sambat dengan kami saur Gusti Yesus. Para wargi dikasih ku Gusti Yesus panginten dina waktos ieu aya anu ngalaman sapertos kitu. Aya nu rumah tanggana pakusut teu angeus-angeus. Aya anu bade upaya ka ditu ka dieu hoyong leupas tina kabiasaan perdukunan, kabiasaan narkoba, kebiasaan bohong, aduh hayang cager tapi teu bisa. Eta margina saur Gusti Yesus hiap datang ka kami sakur anu maropo jeung kalempohan sarta berat ku momotan naon wargi sadaya sanes manggul pacul sanes nyanak barang bawaan berat sanes eta anu dipimaksad bang baluh ieu momotan dosa. Urang bade adug-adugan kumaha wae oge urang moal bisa leupas diri tina parwatek dosa teu tiasa wargi sadaya. Urang hoyong hirup bener moal bisa moal mung Gusti anu kagunganana mung Gusti anu wenang ngalepaskeun manusia tina pangwangku pangaruh dosa. Kristus kawasa sanes ngalepaskeun tapi megatkeun minggeskeun sagala bang baluh eta. Hayu ayeuna urang dongkap ka Gusti Yesus. Buka manah para wargi. Upami dinten ieu aya bang baluh anu teu tiasa dilepaskeun, tong lumpat ka mana tepangan Gusti Yesus. Saurkeun Gusti, abdi henteu daya teu upaya, abdi peryogi Gusti nulungan abdi. Mangga urang tumungkul, urang narada ka Gusti, urang suhunkeun pitulungna, hayu urang sasarangan ngadoa. Nun Gusti anu Maha Agung, Pangeran anu Maha Kawasa, Gusti anu jembar manah, anu ku abdi dibakti dalebat asmana Gusti Yesus. Secara khusus ngucap syukur ka Gusti, kumargi Gusti lungsur ke alam dunia, maparin janji yen jalmi anu percantan ka Gusti bakal dilepaskeun tina bang baluhna. Abdi nanada khusus kanggo wargi-wargi anu ayeuna di mana ayana Gusti raksa-riksa. Bilih aya anu rumah tanggana pakusut, bilih aya anu kabingungan teu tiasa
milih jalan keluar Gusti mangga sarangan tulungan. Bila aya jami-jami aya nunjuk ngajerit teu aya pitulung Gusti raksa Gusti tulungan aranjeunna. Hatur sewu nuhun Anjeun juru selamat abdi, Anjeun pamutangan abdi, Anjeun anu kawasa nyalametkeun abdi, ngalepaskeun abdi tina sagala bangbaluh kahirupan. Jisim abdi ngucap syukur nanda kalayan asmana Gusti Yesus. Haleluya. Amin. Gusti ngaberkahan wargi-wargi sadaya.